Pikeun sim kuring di Permana ayeuna aya di acara ngevlog. Oke. Di Sunda Pasisi Channel. Ayeuna keur aya di Bandung keur nukerkeun heula duit yang holiday. Tumben kameramen ieu turun tangan ieu teh kameramen Sunda Pasisi Channel nukerkeun heula duit. Ayeuna nyewa heula pila istirahat ketika jam 2 jam 3 meureunnya. Jam 2 jam 3 langsung atau di istirahat heula. Ayeuna aya jam 4:30-an langsung digasin lagi makanya ke Jakarta. Jam sebenarnya teh jam 6 kurang ayeuna keur di rest area sarapan heula kemudian sambil ka itu. Lanjut menuju bandara macet. Jadi enak nama Bang, tinggal ngadaguan naon? Tinggal check in dulu, langsung kita berangkat. Nunggu penjemputan? Iya. Oke. Welcome to Malaysia. Anjay, nepi oge gini nya. Ayeuna ieu di dieu jam 18.25. Jam 18.25 tapi canggih nih. OTW ke penginapan heula, guys. Alhamdulillah, kemudian ayeuna nepi di mana Bang ieu teh? Di Kuala Lumpur. KL. Lumayan. Review heula kedeung atuh tempat ruangan kedeung. Iya, kamar China. Anjay. Iya kamarna 2 tapi ieu ngeunaheun ieu. Kamarna ieu ngeunaheun. Langsung pemandanganna ka itu. Dekat tempon apa namanya? Jadi nepi Bang enak Bang? Nepi Kita sebelum makan kita rehat dulu sejenak. Soalnya kita kecapean di jalan. Nyari makanan naon Bang? Nyari makanan Bangladesh lain. Jangan cari yang banyak, cari ayat aja.
Naon? Nawar ieu sieun babi. Kap, beli naon? Penasaran gue. Boleh kejaran? Kemana tuh? Oh, baru dak ya. Ayo. Kopi naon euy? Ieu teh kado durian goreng anjir. Gimana? Nikmat sejati. Rasa durian. Coba masuk, ambil masuk. Ngana tuh? Rasa ieu. Rasa buah jeung rasa gorengan ka hiji. Eksperimen anjir. Gorengan sawu versi Malaysia. Gorengan sah. Jajan bakwan. Jauh-jauh di Indonesia ke Malaysia jajan gorengan. Durian. Oh, durian. Ini durian. Itu durian, lain iya, lain bala-bala lain. Gorengan peuyeum ieu mah. Ya iya, di lemur mah. Enak kan? Peuyeum. Peuyeum ya? Sebel euy. Bagi durian mana? Siapa ada fobia durian? Bere durian ku aing dialungkeun teh hati teh ieu. Ngopi durian teh. Biasa mah. Sedap. Anjing. Kahirupan. Yuk. Anjing siga tai. Ya. Go. Balahnya namang. Seberapa ringgit? 20 ringgit, 5 ringgitnya. Cuman makan ini aja 5 ringgit. Sekitar 20.000. Nyoban ieu senang ieu teh. Camai. Camai. Rek nyobaan sok dulu. Iya mah, iya roti India, iya teh mah asli. Orang Jawa. Tapi iya mah siga tarigu. Hambar. Merah lagi tengah rasa maksudnya. Gurih itu alis itu. Kalau kena ya teleponkan itu. Lamun ku ieu menang ku kuah. Sega ada roti jeung ieu jeung kuah ieu. Daging. Geus dahar warag sabaraha beak sabaraha worth it-nya daging sedikit itu syukur 20.000-an worth it pisan pokoknya ayeuna ieu wari nempokeun ieu lah cicing di dia wari udud heula Muntah. langsung istirahat ya pokoknya main nama sarape. Few inches later. Tinggal ya sub mewah ya. Ayo tinggal anjay ya gedung kembar. Jadi itu tunjukkan foto tuh. Mewah ya. Aing kekareun ya ulin ka ieu jauh-jauh teh ka tempat si Upin Ipin. Kumaha bro kumaha? Sunset shot. War. Mantap bro.
Anjay. Oh, iya tempat olahraga buat jogging. Soalnya lo banu olahraga tinggal nih. Orang Cina, orang Korea, orang India geloba. Tah, iya cai bisa langsung diinum. Sekarang ada? Nggak bau kaporit. Aman, aman. Asas, minum. Angkat sih nama serba. Guna kini saya dango. Minum cacob. Alah, alam haba. Tes trap. Beda jeung nu di hotel, boga pori mah. Mayanya atau jauh-jauh ke Malaysia tengah santai Malaysia. Bosan. Ya, ya. Aja gitu. Lain atuh mesti tetong deket deui. Coba kan Cesu. Ayeuna ganti lah hotel, check-in deh kan hotel lain. Ku koin, ku tutup aqua. Udah tutup aqua. Kemana mang? Ke mana? Ke WTC. Anjay. Kemana bro? Tiket kereta. Lain tutup aqua. Bisa kamu. Kalau sudah bangsa berarti Nu keluar heula. Nu keluar heula. Duduk untuk wanita mengantuk. Tujuan si Batu, tujuan si Batu. Tujuan si Batu, Bang. Stasiun Pertukaran Kereta Luar Jaya, KTM, ERM. Stasiun sambungan ke Labuan KL Marine. Next station, Museum Negara. Masih naik turun kereta. Iya, Masjid Jami Malaysia. India Malaysia. Jame, Paranti juga. Stasiun Masjid Jamek. Itu bacaan. Raja Suri.
lagi naik kereta tadi bolak-balik ya Allah, geus capek na. Iya. Kan ada cabang di Malaysia juga. Ayo. Ketemu ini siapa? Orang Indonesia yang Jakarta, bro. Fungsinya tinggal ngasih ke nunggu langsung keluar. Tuh. Ayeuna nepi oge ieu teh ngenteuing ya hotelna belah mana? Cangkel pisan, bro. Tapi oge teh tadi ke karetaan, euy. Anjay. Itu kolam renang na dihanap. Capeknya, euy. Belikan gua atuh. Review. Istirahat lah. Cengming. Tinggal hayang dahar ge kudu ngantri heula. Aduh. Nasi limau. Lejot pisan pokoknya mah. Puas. Beak 100.000 sekali pesen teh. Nikmatnya teh ngantri yang dahar kieu teh berarti itu. Ayeuna ya meja kosong langsung masuk lain. Langsung pas sedak-sedak hujan euy. Tapi kan ini dibagi-bagi gitu loh. Rupa-rupa we sangu goreng wadahna ku ganas tingali. Itu wadahna make katel padahal piring loba. Beres. Langsung mulang meureun istirahat ke hotel. Beres tuang. Jo langsung disampakeun loba teteh-teteh Thailand kieu. Aduh. Dia hareup loba teteh-teteh Thailand hungkul. Jual barentau.
Hatur nuhun anu atos nonton sakira lamun ayeuna vlogna nya hapunten bilih aya cariosan anu teu enak tidak benar. Pokona mah nya hoyong among heula we sing puas saya nu kitu moal ngabuburit vlogna dugi sakieu we nya. Hatur nuhun pokona mah hapunten ka kadayana. Salam Sunda Pasifik Channel.